Assalamualaikum. Wow, cerita saeutik ya. Kamari teh si Kutep kaundangan yang abdi biasa nyuhunkeun Sherlock tak abdi Sherlock ya. Tah tep ieu Sherlockan. Tah ari pas geus kitu teh manehna teh nuturkeun Sherlock saya. Kabeneran di hiji gang aya 2 janur. Ari urang mah ningalikeun ngaranna si Kutep hanteu. Tah urang mah masih keneh ngadaguan ya bisa salaman jeung panganten, geus makan, geus lalajo dangdut, geus nyawer, geus kitu, geus ieu. Tah si Kutep teh can datang keneh wae teuing ka mana jelema teh. Ari teu lila nelpon. Bro, ente geus balik? Can jika orang masih kena di dieu. Ente belah mana can aya geus salaman geus pikeun amplop. Tapi cenah panganten asa lain ieu euy. Nah, da aing bener cing teh pangantena ieu aing ngobrol bieu jeung panganten, aing mah mah lain. Ari maneh cing teh asup ka teuing saha? Teuing cenah aing teh maca janur. Aing maneh dibere ondangan teu. Aing teh maca ondanganna saha ngaranna. Sia mah gagal. Aing pas panggih teh di jalan ternyata manehna mah ka ondangan ka jelema anu lain di pikawawuh ku manehanana.